Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu nu simkuring dipihormat, langkung tipayun, hayu urang panjatkan puji sareng syukur ka Allah nu Maha Welas, tur nu Maha Asih. Dina kesempatan ieu abdi hayang ngadugikeun biantara ngeunaan pentingna pendidikan. Di zaman kiwari teh pendidikan penting pisan. Ku aya pendidikan urang teh jadi bisa jeung ngerti. Pendidikan oge jadi rencana urang. Kaharapna teh dek jadi naon? Menangna ilmu tina pendidikan, abdi jadi gampang miboga karir nu dipikahayang ku urang. Ku cara diajar nu bener jeung jujur, urang teh bisa jadi jelema sukses. Boga penghargaan tur bisa ngebanggakeun bangsa jeung negara. Cukup sakieu diantara ti kuring, hampunten geuleuh aya salah kata, ucap nu kurang dina larapna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.